Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para wargi mitra kaum dangu sadayana, alhamdulillah dina danget ayeuna urang sadayana tiasa patepang dangu deui sareng sim kuring Mang Aa. Urang sami-sami neraskeun hanca carita Tatar Sunda anu katunda dina judul dongeng sareupna di Pajajaran karangan Bapak Aan Merdeka Permana. Sakumaha biasa ieu dongeng didugikeun ku channel anu dipika meumeut ku urang sadayana. Ka para wargi mitra kaum dangu anu teu acan subscribe mangga diantos pisan dina channel anu parantos disayogikeun. Dina dinten ayeuna ieu dongeng sareupna di Pajajaran teh majeng kana seri anu ka 50 genep nya. Sakumaha anu kabandungan ku urang sadayana dina seri anu sateu acana dugi ka nyarioskeun masih harita Ginggi teh nya sareng Ki Bagus Eta. Tah harita saatosna semah anu tiluan teh Aringkah jeung Ki Soka Kurunyung Suji Angkara. Tah kumaha lajengna ieu carita? Mangga urang sami-sami bandungan ku sadayana, mudah-mudahan ieu dongeng janten landong pangbeberah kana manah kanggo urang sadayana. Mangga wilujeng ngadangukeun sareupna di Pajajaran dina seri anu ka 50 genep. Teu kungsi lila Kurunyung Suji Angkara awakna jiga ngadadak leuwih kuru ti biasana. Beungeutna celong pakaianana jiga teu rapi. Aya naon Suji peuting-peuting ka dieu? Ceuk Ki Bagus Eta. Aduh, sihapunten aya masalah penting ama, ceuk Suji Angkara sumembah hormat. Meureun mana ka dieu wayah peuting ge pasti aya urusan penting. Ngan soal naon nu penting teh? Nu mawi perkawis nyimas banyak inten ama, ceuk Suji Angkara. Eleuh banyak teh penting urusan negara euy. Namung daraket patali na ama sareng urusan negara oge. Embal Suji Angkara rada tugenah ku omongan nu jadi bapak teh. Nya pok we sebutkeun atuh. Atuh daradad Suji Angkara teh cacarita yen beja-beja ngeunaan nyimas Dewi banyak inten rek dijadikeun permesi raja teh beuki santer cenah kadengena. Geus we atuh Andika kudu bisa maihan si Yogas Citra. Sababnya gara-gara eta jalma euy, cita-cita Andika teh kaganggu. Ceuk Ki Banaspati nyelengkeung harita teh. Ki Bagus Eta gideug minangka tanda teu satuju. Tapi ceuk Ki Banaspati Suji Angkara kudu aya gawe ulah ukur kahayangna wungkul anu kudu digetedunan teh. Maihan si Yogas Citra hartina bakal megatkeun kahayang eta jalma pikeun ngojok-ngojok anakna dikawin euy ku raja. Pan eta kauntungan keur Suji nya. Nya kudu daek bajoang we saeutik ari aya kahayang mah. Ceuk Ki Banaspati semu ngece. Maihan Yogas Citra. Suji Angkara nyarita semu halon tapi bari semu seuri. Teuing seurina teh ngawakilan rasa nu kumaha Suji Angkara teh. Sanggeus seseurian jiga jalma kurang saeundan Suji Angkara nyarita ka Ki Bagus Eta. Ama doakeun jisim kaula sangkan bisa ngabelaan nasib diri sorangan.
Sabab geus jelas sasaha mah geuning eueuh nu daek bumela ka jisim kaula. Cek Suji Angkara anu ngarasa yen bapadna dianggap temetu mantuan dirina. Tur ari geus nyarita kitu mah Suji Angkara ngajengkat ninggalkeun eta tempat bari teu nembongkeun rasa hormat. Basa Suji Angkara geus indit Ki Bagus Seta rada ngageunggeureurkeun kunaon cenah Suji Angkara dipapanas pikeun maihan Ki Yogas Citra. Kumaha lamun manehna gagal maihan tur akhirna malah dirina anu cilaka cenah. Urang teh kudu bisa ngamangpaatkeun rupa-rupa kasempetan. Ki Banaspati meungpeung andika sakitu ceuceubna ka si Yogas Citra nyamangpaatkeun jeung kapentingan urang sarerea. Oh, kena deui. Ki Bagus Seta mah teu satuju. Tapi jalma anu nafsuna keur ngagugudag moal bener digawena cenah. Lamun si Suji ngobrot Puri Yogas Citra bari jeung terang-terangan ukur ngarugikeun kaula wungkul kapanan. Soal patelak paham antara Andika jeung si Yogas Citra mah akhirna bakal kanyahuan ku sasaha. Ngan bae anu batur apal mah ukur soal parbut bikang euy. Keun bae batur ukur nyangka yen ieu ukur masalah pribadi. Ku cara kitu tujuan urang anu sabenerna bakal kapindingan. Ceuk Ki Banaspati. Ki Bagus Seta ngahuleng jiga-jiga omongan Ki Banaspati teh dianggap asup akal. Ginggi, hei, tuturkeun euy si Suji aping kahayangna. Ceuk Ki Banaspati nitah ka Ginggi. Ginggi neuteub Ki Banaspati sabengbatan loba harti anu rupa-rupa tina ieu parentah teh. Kalimahna mah ukur aping kahayangna, ieu bisa ngandung harti. Antep Suji Angkara ngobrot Puri Yogas Citra ngan teu kudu tanggung jawab ari dina kasalametanana mah. Ginggi mah ukur ngaping tujuan ngobrotna wungkul anu laksana teu kudu mantuan nepi ka hasilna. Kitu anu kahartina ku Ginggi. Tapi omongan Ki Banaspati teh sabenerna acan anggeus sabab satu tasna ti eta dilaju deui ku omongan anu matak reuwas keur Ginggi. Ki Banaspati nyarita yen lamun Suji Angkara tulus ngobrot Puri Yogas Citra, Ginggi kudu geuwat nyeun tindakan ku nyegah paripolah Suji Angkara. Syukur-syukur si Suji bisa dipaehan ku si Ginggi hareupeun si Yogas Citra. Ceuk Ki Banaspati. Nah, make kudu tepi ka kitu. Ki Bagus Seta reuwas ngadengena. Supaya si Ginggi dipercaya ku si Yogas Citra. Hade pisan lamun dina akhirna si Ginggi diampihan di Puri Yogas Citra sangkan babari maihan si Yogas Citra. Ceuk Ki Banaspati. Ngaco, ceuk Ginggi bari ngabalieur. Naon ngacona Ginggi? Ki Banaspati nyegag. Lain ti heula kaula kudu pura-pura bodoh. Heueuh. Ki Banaspati kaeraan tapi ku sakitu oge ka sabenerna Ginggi bisa nangenan. Yen Ki Banaspati memang hayang mireungeuh Suji Angkara palastra kumaha bae carana. Ki Bagus Seta ge ngageunggeureurkeun kana jalan pikiran Ki Banaspati anu sakapeung lelewodeh. Si Ginggi mah kudu tetep nembongkeun salaku jalma bodoh cenah.
Cig sia ingkah Ginggi geuwat aping si Suji. Ceki bagus seta. Ginggi geuwat ninggalkeun eta rohangan. Harita kaayaan geus peuting pisan. Oncor baranang di sabudeureun patempatan di saban juru kapanggih aya tugur. Bade angkat ka mana Raden? Cek salah saurang tugur manirengku. Ginggi seri koneng ukur sapoe kadua ayeuna kabeh pagawe di ieu puri hormatna kaleulewihi ka dirina. Padahal apan samemehna mah kabeh oge purah ngalelece. Kaula mah dek nuturkeun Raden Suji ka mana tadi luntana? Cek Ginggi. Duh ka da kabireungeunna bangun anu nuju rungsing. Anu jelas lumpat ka pelebah puri layang kingkin Raden. Tembal tugur. Ginggi geus ngajudi yen Suji Angkara tangtu hayang nepungan nyimas layang kingkin teuing edeuk naon. Ngarasa panasaran Ginggi ngabalesat muru ka eta tempat indit nararencepan ulah aya anu apaleun. Di rohangan tempat sare nyimas layang kingkin nyawe aya Suji Angkara keur ngajak ngobrol ka adina, sorakna lumengis semunging sereuk. Ginggi ngintip tina sela-sela kai sirap dina bubungan. Aduh, lamun kakang teu bisa ngapimilik banyak inten, kakang mah milih palastra, cek Suji Angkara. Ulah pondok pangharepan, kakang. Kakang kudu tetep bajoang, sabab bajoangna kakang oge sarua jeung nulungan nasib nyimas. Cek nyimas layang kingkin. Urang duaan teh sabenerna boga cita-cita anu sarua, nyaeta teu hayang si banyak inten ditikah ku raja. Ngan meureun anu ngabedakeunana jisim kaula mah teu doa. Nya teu doa teh sabab raja kudu ngawin jisim kaula. Cek nyimas layang kingkin. Bener kitu pisan nyimas, cek Suji Angkara. Tiheula apanan jisim kaula tos nyarita yen sanajan kumaha bae carana raja ulah tepi ka ngawin si banyak inten. Sakali deui kumaha bae we carana mah. Cek nyimas layang kingkin ngadengi omongan nyimas layang kingkin hate Ginggi medengkel. Nya ti heula manehna ge ngadengi caritaan samodel kitu teh. Jigana alatan nurut kana papagah nu jadi adina, Suji Angkara harita kolu nyulusup ka jero kamar nyimas Dewi banyak inten. Tur tujuanana edeuknya campah kasucian eta wanoja. Untungna Ginggi kaburu datang bari ngahampol tarang Suji Angkara tepi ka benyut. Ngadengi omongan nyimas layang kingkin tetela manehna oge bisa disebut leuwih jahat jeung leuwih sarakah tibatan Suji Angkara. Ieu wanoja umur 23 tahunan teh salayan ti hayang ukur manehna anu kapilih jadi permaisuri oge teu ridho saupama hiji waktu nyimas banyak inten dipilih jadi selir. Geus nya geus loba kabejakeun raja sok leuwih nyaah ka selir batan ka permaisuri. Ari nu jadi sabab permaisuri mah angger eta-eta keneh. Ari selir mah pasti anyar. Jadi jisim kaula teu ridho mun si banyak inten dipika nyaah ku raja. Ngaleuwihan nyaahna raja ka selir. Cek nyimas layang kingkin. Suji Angkara unggut-unggutan tanda ngarti kana pamanggih nu jadi adi. Lamun kakang teu bisa ngajauhkeun si banyak inten ti raja, jisim kaula anu bakal nyingkirkeunana kakang. Cek nyimas layang kingkin. Ulah teu kudu kitu keun bae kakang.
eta anu ngaikhtiaran sangkan nyimas banyak inten lepas ti raja tur kalaksana di kawasaku kakang tembal Suji Angkara. Geus kitu Suji Angkara janji yen edeuk nyulusup kaburi banyak inten. Sok kakang, kumaha bae cara nama anu penting raja bakal ngajauhan si banyak inten. Cek Nyimas Layang Kingkin. Hatur nuhun kakang, sing percaya ka Nyimas. Yen ukur Nyimas anu kumawasa di taman Mila Kancana. Anu saban pasosore aya dina parahu talaga arena Mahawijaya mah. Cek Nyimas Layang Kingkin geus nyipta-nyipta kumaha bagjana jadi permaisuri raja. Basa Suji Angkara kaluar ti kamar adina, Ginggi terus dituturkeun, hati Ginggi rada longsong. Sabab tetela Suji Angkara henteu indit ka Puryogas Citra dina peuting eta keneh. Dan sanajan kitu Ginggi tetep bakal ngawaskeun. Sabab gerakan Suji Angkara benten ngan sanajan kitu Ginggi tetep bakal ngawaskeun saban gerakan Suji Angkara. Artina basa Suji Angkara balik ka purina, Ginggi oge nuturkeun. Basa Suji Angkara geus asup ka kamarna, Ginggi mah unggah kana wuwungan ngadedempes ngawaskeun Suji Angkara. Basa Suji Angkara sare, Ginggi oge sare, tapi ukur sare raga sabab ari batin mah tetep cenghar. Ginggi sare tapi saban aya gerakan nanaon bae oge katalingakeun. Aya sora manuk ngageleber kadengi, aya sora cihcir kadengi, aya hiliwir angin oge karasa. Sabot sare dina kaayaan hudang hate Ginggi teu weleh ngarasa heran ku paripolah ieu adi lanceuk. Nyimas Layang Kingkin sakitu neudreugna ku hayangna jadi permaisuri raja. Dibelaan hianat kabanyak angga anu puguh-puguh geus jadi tunanganana. Lamun lanceukna teu bisa ngarebut Nyimas banyak inten ti raja, Nyimas Layang Kingkin kolu nyarita kajeun dirina anu rek nyingkirkeunan. Suji Angkara oge paripolahna lir munding rarakitan, lir kuda papasangan jeung nu jadi adi. Suji Angkara anu gagah jeung kasep malah gede wibawana di hareupeun kaum awewe, malah geus bisa idek lihar pindah tina tangkeupan awewe nu kahiji ka awewe nu kadua jeung saterusna. Tetela can ngarasa sugema, catungtung can ngalaksanakeun can laksana ngahiji jeung Nyimas banyak inten mah. Aneh eta paripolah si Suji Angkara teh, cek pikir Ginggi. Mangke heula cek pikir Ginggi deui. Nah nya ukur Suji Angkara anu boga polah aneh kitu teh. Ras manehna oge mikir kana paripolah dirina sorangan. Ti heula di kampung Cae katalanjur ulin Birahi jeung Nyi Santimi. Geus kitu di Kandagalan teh Tanjung Pura ampir-ampiran neundeun harepan ka anakna nu boga warung. Ayeuna di dayeuh Pakuan merod mikatineung Nyimas Dewi banyak inten sanajan geus nyaho lain babad lain tanding. Jadi lamun Ginggi ayeuna ngajejeleh paripolah Suji Angkara, nah naon anu jadi ngabedakeunana jeung dirina sorangan. Sakumna jalma oge baruga kasalahan, ngan bae antara nu itu jeung nu ieu beda kasalahanana. Beda gede jeung leutikna. Nu itu kasalahanana kapanggih ku umum, nu ieu teu kapanggih. Tapi da tetep baruga salah, tetep baruga aib. Ceuk Ki Darma basa keur diponclot Cakrabuana harita teh.
Ingat karena omongan Ki Dharma ginggi jadi era sorangan. Ngarasa era teh ku sabab dirina jauh leuwih untung tibatan suji angkara. Kasalahan suji angkara mah geus kapanggih ku batur kaasup ku manehna. Tapi ari kasalahan manehna mah teu kapanggih ku batur padahal sarua aib-aib keneh. Ingat karena hal-hal sarupa kitu hate ginggi jadi rumegag nah hatuluykeun cenah atawa entong ngintip-ngintip kajahatan suji angkara teh. Ceuk aing ge kabeh jalma baruga kasalahan ngan ulah kena urang ge rumah saboga salah. Urang kolu ngantep kasalahan batur ceuk Ki Dharma deui harita. Ceuk Ki Dharma mah cenah biasana urang ngahalangan kasalahan atawa kajahatan batur teh saupama geus yakin yen kasalahan atawa kajahatan batur anu keur dipilampah baris ngancurkeun tatanan kahirupan sacara samakta. Lamun aya manusia anu ngaruksak alam tepi ka alam kaganggu, urang ulah cicing kudu meh urang boga kasalahan fungsi metik dangdaunan keur lalap. Lamun aya nu deuk ngaruksak nagara, urang ulah hare-hare kudu meh urang fungsi boga kasalahan teu tuhu kana kahayang raja ceuk Ki Dharma. Ku ngabandungan pamanggih nu jadi guru na sakapeung ginggi ngarti kana eta omongan, tapi sakapeung ngungguh mawa bingung anu jadi bingung keur ginggi teh nyaeta saupama kabeh jalma baroga kabeneran masing-masing. Alam dunya jadi kacau oge apan diantarna alatan loba jalma mertahankeun bebeneran dirina masing-masing. Nu tara parebut bebeneran hirupna kadesek. Nya contona bae dina masalah ageman, urang pajajaran anu boga ageman luhur palias nyalahkeun ageman batur bari ngarasa ageman dirina anu pangbenerna. Ngan balukar henteu neug-treug dina marebutkeun bebeneran ageman urang pajajaran kadeseh ku geder peterna ageman anu joana ti deungeun. Bangsa deungeun mah neug-treug sangkan ageman dirina anu kudu diagem ku balarea ceuk hate ginggi. Nya hal-hal sarupa kieu anu sok ngabalukarkeun pacogregan teh. Para wargi mitra kemudian sadayana urang rehat heula sakedapnya. Turun ka sadayana anu masih keneh manco dina channel dongeng Sunda Mang Aa. Channel dongeng Sunda Mang Aa dina danget ayeuna. Dina danget ayeuna urang sami-sami neraskeun hanca dongeng sareupna di pajajaran dina bagian anu ka 50 genepnya. Aturan ka sadayana mudah-mudahan dina danget ayeuna sadayana nuju aya dina kaayaan sehat walafiat ya dina ginanjar ka wilujengan. Aturan ka Payayan Sopian di Bandung kumaha daramang sadayana. Kang Jaki Mubarok oge di Jakarta nya, Teh Rita RC di Cimahi oge channel Unda ka Panyawangan. Pak Nanang Wijaya kumaha damang di Cibalong Tasikmalaya oge Pak Aep Karsim di Cimenyan. Pak Ustadz Nurdin ya di Pasisian Meikarta Lipo Cikarang. Aduh. Lajeng channel Sancai Damai ka mana wae. Aduh. Ya. Namenongho nya di Garut. Di oge Teh Enji di Pandeglang Kang Ruslan haturan jeung ngadangukeun Teh Entin Kartini Kang Rendi Bapak Uwan Sumarna haturan jeung ngadangukeun oge Pak Endang Awaludin nu aya di Cikampek haturan sadayana nya dikumkeun we anu masih keneh manco masih keneh ngadangukeun dongeng mikalandep kana dongeng mudah-mudahan sakali sarehat oge naon ieu dongeng katampi kalayan kabingahan oge janten landung pangbebrah kana manah kanggo urang sadayana. Supados teu nyang kolong ting kana waktos mangga urang sami-sami teraskeun ieu dongeng.
nya sakapeung manehna oge sok marojengja naha perlu nyalahkeun batur tapi ka akhirna nu disalahkeun ngarasa kaganggu. Tapi naha ayeuna manehna moal ngahalangan ketak jahat suji angkara kudu meh dirina oge teu ngarasa jadi jalma bener. Ti heula Ginggi kapaksa kudu ngahalangan ketak jahat suji angkara dina rek ngagadabah Nyi Santimi. Beh dieuna ongge Ginggi ngahalangan ketak jahat suji angkara anu rek ganggu kana kasucian awak Nyi Mas Dewi Banyak Inten. Malah lamun mah kapoconghok ku manehna ketak jahat suji angkara dina ngagadabah Nyi Wulansari tang tu bakal digagalkeun. Ayeuna Nyi Wulansari papacanganan Raden Purbajaya tepikeun kanemahan pati alatan ngarasa teu kuat nada hinaan. Nya satungtung eta jalma keukeuh resepna ngagadabah awewe ku aing pasti bakal dihalangan. Akhirna Ginggi kitu mikirna. Kaayaan geus wayah janari Ginggi ngulisik bari reuwas teuing sabaraha lila manehna sare dina kaayaan sare. Meureun bakat ku cape sapopoe kumpul jeung Ki Bagus Seta sapakara kanca. Ayeuna ngarasa reuwas sababasa noong tina kenteng sirap dihandap di jero kamar geus teu kabireungeuh suji angkara. Ginggi luncat tina bubungan langsung muru ka jero puri manehna eudeuk neangan di mana suji angkara ayana. Ngan kakara oge turun ka palebah dinya kabeneran aya emban ngaliwat nanggeuy baki. Heh, rek naon eta lahaloho ka dieu cenah. Isim kaula bade milari Raden Suji aya di mana? Cek Ginggi mamandapan. Para emban mah teu nyarahun yen Ginggi geus naik pangkat. Meureun disangkana kadudukanana masih keneh badega. Oh, nya di mananya si Kasep teh? Kamari wayah sareupna mah nuju ngahuleng di taman, cek emban. Atuh eta mah kamari bibi, ieu mah ayeuna aya di mana Raden Suji? Cek Ginggi. Nya atuh meureun masih keneh ebog wayah kieu mah, tembal emban. Ginggi kerung. Malah ngadengi jawaban emban kitu Ginggi teu bisa nyebutkeun yen di kamarna suji angkara geus eueuh. Bari hate tagiwur Ginggi gura-giru menta idin pikeun ninggalkeun eta tempat. Geus rada anggang di eta tempat belesat awak Ginggi ngabelesat. Indit ninggalkeun puri ngaliwatan jalan tukang sabab embung ngagareuwahkeun tugur anu masih keneh kukulintingan. Memang ku gancangna gerakan awakna manehna moal katangetan ku tugur kajaba ukur wangun cahaya ngabelesat. Ngan lamun kitu tetep bakal nimbulkeun keanehan. Keur anu mireungeuh jadi Ginggi leuwih milih jalan anu tiiseun sama sakali. Panto anu aya di bagian tukang teu dikunci ukur netelakeun kadinya kungsi aya jalma anu kaluar. Ginggi mah geus teu we nyangka yen anu kaluar teh pasti suji angkara. Hate Ginggi beuki teu genah rasa manehna geus goreng sangka yen suji angkara rarencepan muru puri Yogas Citra. Ginggi bebelesatan di jajalaneun anu sepi jeung merdong poek manehna lumpat ngagunakeun elmu napak sancang mapai-mapai sisi dalam khita atawa benteng jero karaton. Eta benteng teh lumayan ngembat panjang anjogna ka juru anu nyiku, tapi di palebah dinya masih keneh aya jalan anu dibalai rada heureut. Ngan ukur asup sakudaeun eta jalan leutik anu dibalai ku batu laleutik teh bakal muru ka benteng puri Yogas Citra.
Muriding bulu punduk ginggi lain sieun tapi bakatku hariwang suji angkara nyulundup ka Priyogas Citra tur anu tujuan anak utama anak kapurina Nyimas Dewi Banyak Inten. Ginggi ngira-ngira anu dipatalikeun jeung rasa hariwangna lamun nya suji angkara keluar tur ngaliwat ka dieu kira-kira rek laju ka mana. Jalan heureut teh engke bakal tepung jeung jalan di balai anu leuwih rubak. Ieu jalan bakal muru ka jalan anu di sepanjang kenca jeung katuhuna rajeg tangkal kadu. Lamun diteruskeun bakal laju ka Tajur Agung nyaeta kebon buah-buahan milik karajaan atawa bisa oge laju ka sisi Cihaliwung. Nah muru leuwih ka Malajaya atawa muru Pulo Geulis Parakan Baranang Siang. Di tengah pulau teh aya adegan pasanggrahan mangrupa papanggungan jangkung tempat para kulawarga raja niiskeun pikir. Tapi tarang Ginggi terus kerung tanda manehna keur manteng mikir. Ginggi teh mana cenah si Suji teh manehna keur nyokot kasimpulan lamun Suji Angkara leosna ka palebah dieu kira-kira na edeuk naon wayah janari kieu. Lamun muru ka katuhu ka Priyogas Citra, lamun muru ka kenca ka Pulo Geulis Parakan Baranang Siang. Jadi mana anu dipilih ku Suji Angkara teh? Boa-boa dipilih dua nana cek hate Ginggi. Pikeun kadua kalina bulu punduk Ginggi geus ting carengkat deui sabab nyipta-nyipta kajadian anu teu dipiharep. Boa-boa cenah si Suji teh indit ka Priyogas Citra itu cek Ginggi mah. Aduh, boa-boa si Suji teh inditna ka Priyogas Citra yeuh bari nyulik Nyimas Dewi Banyak Inten. Geus kitu si Nyimas diboyong ka pasanggrahan nu aya di Pulo Geulis Parakan Baranang Siang. Meg cenah kana hatena aya nu mepeg tur sanggeus kitu teu talangke manehna harita ngabelesat apeng-apengan moal wakamuru Pulo Geulis Parakan Baranang Siang tapi edeuk euleuh waktosna para wargi mitra kaum dangu sadayana parantos cag urang tunda heula ieu dongeng sareupna di pajajaran dina seri anu ka 50 genep dina dinten ayeuna insyaallah dina seri-seri anu salajengna urang sami-sami teraskeun deui. Masih keneh hancaeun nya. Di samping dongeng gigireun dongeng-dongeng anu sanesna ti mangga. Sakitu rupina nu tiasa kapihatur dina dinten ayeuna hapunten nu kasuhun wilujeng kantun wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.